nu matak simkuring curiga ieu aya tesis anyar atanapi pamikiran anyar alah rada sangsri tina bahasa ieu kena bahasa ieu tina bahasa ieu kena bahasa ieu tante kitunya. Wargi tong hilapnya pencet like, subscribe, sareng komen, pencet we loncengna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Wilujeng tepang deui sareng Mang Ai channel anu konsisten hoyong numbuhkeun atanapi nyerepkeun kabanggaan kana identitasna. Nah, mudah-mudahan kitu para wargi sadayana. Kasugri para wargi sadayana nu aya di mana wae ayana, khususna urang Sunda, umumna mah sing sahawe di Nusantara. Tah kasugri para wargi sadayana anu nuju di panyabaan, anu nuju di luar negeri komo, mudah-mudahan cing sarehat, cing panjang yuswa nya, cing harasil sagala usahana. Tah ieu simkuring dina episode ieu atanapi dina pagundeman ieu simkuring bade ngabahas patali nonoman kiwari tos kirang reueus. Nah ieu anu ku simkuring di Pikamelang teh kitunya, di Pikamelang teh nonoman ayeuna nonoman kiwari teh tos kirang reueus karena budaya atanapi padahal mah eta teh identitas aranjeunana anu tiasa nangtoskeun hiji bangsa teh beradab atanapi henteu na gitunya. Ayeuna Mang Aji bade ngadugikeun sababaraha hal anu sakiana tiasa ngeguar urang-urang Sunda nya, khususna nonoman lugay. Lugay teh bahasana teh biasana kana maung, nya maung lugay. Udang tina sarena sapertos kitu. Naon ari Mang Aji keukeuh wae cenah kudu bangga teh pelah manana anu bisa dibanggakeun teh. Wah seueur pisan atuh wargi nya, seueur pisan. Di antawisna numutkeun sejarah. Nah ieu sejarah ieu. Kan pan ari sajarah Sunda mah geuning masih keneh pakojot. Simkuring oge hoyong aya hiji panulintikan anu dasarna nganggo metode anu tiasa dipertanggungjawabkeun kapastian identitas Sunda teh sapertos kumaha kitu nya. Komo katompernakeun mah aya klaim kamari simkuring oge aya ngaos dina sababaraha literasi anu jenenganana aya ahli ti urang Walanda jenenganna Van der Molen. Anjeunna ngaklaim yen paradaban teh di mimitian di Jawa Tengah anu jenenganna teh Galuh Purba cenah anu aya di Gunung Salamet. Gitu tah. Tuh abdi teh jadi ketangtang deui ieu teh kedah langkung diguar deui tah. Da saterang simkuring mah anu jenengan Galuh teh nyaeta anu aya di Kawali. Di Kawali. Ari ngadegna Galuh teh tahun 612 tah numutkeun literasi nu aya kitu tah. Janten upami urang naon nalungtik tina sabaraha literasi da peradaban mah keukeuh saur Mang Aji mah ti kulon heula ti urang heula kitu nya, ti urang heula. Nah gara kieu nya ieu para nonoman atanapi wargi ieu tahun 130 nya tos aya karajaan anu jenenganna salaka nagara ari wilayahna nyaeta di wilayah Jawa Barat. Cenah cek sabagian aya di Teluk Lada Pandeglang, sabagian deui cenah nyebutkeun aya teh di wilayah wewengkon Gunung Salak. Nah, Gunung Salak oge cenah kawaris ku
bahasa Salakanagara. Cenah deui aya anu nyebatkeun di wilayah tengah Jakarta. Ieu ge kedah oge dipastikeun panalungtikan langkung paos. Margi kieu dina teori-teori politik imperialisme kanggo ngawasa kana hiji wewengkon atanapi wilayah atanapi keur ngajajah teh anu paling utama mah dileungitkeun heula identitasna. Sejarahna teh diawut-awut heula sehingga manehanana eta hiji bangsa teh teu nyaho saha jati dirina teh. Tah kitu cenah cek teori imperialis teh gitu. Nganu mawi abi oge curiga. Ieu teh ulah-ulah pagawean para imperialis anu baheula arasup ka negeri Nusantara ieu keur ngawasa kekayaan anu aya di wilayah urang sehingga sejarah urang jadi awut-awutan. Situs-situsna diruksak nya saneskan dan pokona mah dibabad we di bumi hanguskeun. Komo urang Sunda mah ampir leungiteun. Saha nu tegesna kitunya ari ngaranna urang Sunda teh. Pan itu teh aya sababaraha pendapat. Aya nu nyebatkeun yen Sunda teh hiji nilai lain suku cenah kitu. Nilai naon nilai ageman. Aya nu nyebatkeun deui yen Sunda teh hiji suku anu kapungkurna teh ngokolakeun dina nyembah matahari cenah kitu. Aya deui anu nyebatkeun urang Sunda teh nyaeta wilayah Sunda anu tangtu oge dicirian ku bahasa Sunda. Kita masing-masing eta oge miboga kakuatan sareng kalemahan masing-masing. Anu kapaham ku sim kuring ari Sunda teh nyaeta memang kapungkur aya hiji nagara Salakanagara tahun 130 katompernakeun aya nagara Tarumanagara. Eta teh tuluyanana tina Salakanagara. Salakanagara cenah anu rajana teh ngaranna teh Dewa Warman ti hiji nepi ka 8. Ari Tarumanagara tah aya Singa Warman nu ngadengkeunna teh cenah jeung rea-rea deui nya aya Purnawarman panuka sohor dina prasasti. Tah ieu teh nu dipagunemkeun teh saestuna mah sejarah. Ari sejarah tinangtos bakal nyoko kana bukti-bukti. Bukti-bukti teh diantawisna aya prasasti, aya aya naskah-naskah disebut naskah lontar atanapi aya oge anu naskahna tina daun nipah nya. Aya oge tina kidung gitu nya seueur sumber sejarah anu tiasa diguar teh saestuna mah. Tinangtos oge ieu teh nya kulantaran urang Sunda teh geuningan geus leungiteun ampir leungiteun jati dirina. Tah urang sapali-sapali atanapi sakedik-sakedik urang guar. Tah tadi nyebatkeun sajarah Sunda naon tah ari simkuring mah ieu mah perspektif. Saur simkuring mah kapungkur tah waktos Tarumanagara meureun can lahir Sunda teh bab meureun ieu. Harita tahun 612 teh aya ngadeg hiji nagara anu ngaranana Galuh. Ari kojona nyaeta Reti Kandayun. Reti Kandayun teh turunan ti Karajaan Kendan anu aya di wilayah Nagreg. Nagreg belah dieu yeuh nya ti kota Bandung mah Kawetan. Wetan ngidul nya. Tah eta karajaan teh padahal mah di kulon aya karajaan. Gitu. Karajaan Tarumanagara. Kulantaran di wetan geus lahir karajaan anyar nya
tahun genep salapan lahir deui kerajaan Tuluyan Tarumanagara. Jadi aya kerajaan kembar tah pada hari teh. Tahun 612 lahir kerajaan Galuh Kawali. Tahun 668 lahir kerajaan Sunda. Anu pusatna puseur dayeuna aya di Sundapura. Ceuk sakawa mah eta teh kaasup wilayah Bakasi. Tah tidinya lamun urang Sunda lamun nganjang ka Galuh osok disebut urang mana urang Sunda. Kitu deui meureunan urang Galuh lamun nyaba ka wilayah Sunda sok disebut urang Galuh. Nah, ieu teh otentik oge ieu teh. Ari watasna antara kerajaan Galuh jeung kerajaan Sunda nyaeta kerajaan Sunda mah ngabawahna teh ka wilayah Banten jeung nepi ka wates Citarum. Di Citarum ka belah kulon eta asup wilayah kerajaan Sunda. Kitu cenah. Tah ceuk ahli sajarah teh ti Citarum ka belah wetan nepi ka Walungan Sarayu. Belah kalerna Cipamali daerah Brebes tah. Eta teh kaasup wilayah Galuh. Nu matak sim kuring curiga ieu aya tesis anyar atanapi pamikiran anyar ceuk Pandarmulen aya karajaan anu ngaranna Galuh Purba. Eta teh cenah di awal abad Masehi pertama. Alah rada sangsri. Rada sangsi kula mah gitu. Da cenah asalna teh eta wangsa teh ti daerah Kutai. Apan Kutai mah karajaan ge tahun 300-an atuh. Manya abad pertama gitu nya tah ieu ge jadi loba hal-hal anu kedah ku urang diguar deui nya tah para ahli. Tantangan urang pangintennya tantangan para ahli, para ilmuwan kanggo ngaguar naon anu disebat sajarah Sunda anu biasa dipertanggungjawabkan secara akademis, secara sains gitu. Salajengna deui tadi teh naon bab Galuh. Galuh teh ceuk sim kuring mah tetep Galuh mangan hiji Galuh hungkul. Engke dihijikeun deui zaman Raden Sanjaya. Raden Sanjaya dihijikeun deui jadi hiji karajaan. Nah, jadi wilayah Sunda teh pernah beulah nya, pernah ngahiji, pernah meulah deui, pernah ngahiji deui. Anu pada akhirna disebut Pajajaran teh. Seueur-seueur kitu nya. Datang tos upami nilik kana literasi nu aya ayeuna mah wargi oge seueur anu sapertos sim kuring kitunya bakalna teh seueur patarosan. Tah kitu. Jadi kerajaan Sunda teh pernah meulah, pernah ngahiji, pernah meulah deui. Tah ieu teh memang aya dina sumber-sumber sejarah. Tapi lamun disurupkeun deui kana carita-carita anu aya dina pitutur nya, anu aya dina kidung-kidung atanapi carita dina lambai ka lambai, mulut ke mulutnya naon da atuh bahasa Sunda maneh hese dingannya. Lamun dikana Indonesiakeun teh boh kitu deui bahasa Indonesia dikana Sundakeun hese eta teh. Sok buang air besar. Da hese dikana Sundakeun teh manya miceun cai ageng. Surup itu tuh. Jadi teh sakabeh bisa ditranslate atau dipindahkeun kana tina bahasa ieu kana bahasa ieu, tina bahasa ieu kana bahasa ieu tah teu kitu nya. Sunda mah kitu nya. Tah sapertos kieu ieu tadi sim kuring nilik tina riwayat-riwayat atanapi anu di mulut ke mulut ka eta tadi folk history cerita rakyat.
tak eta teh seueur pisan anu upami ditilik tina masa periode gitunya teu nyambung gitunya, teu nyambung gitu. Betos carios Prabu Kian Santang. Komo katompernakeun mah aya 2 versi. Nah, dina carios eta oge. Janten Prabu Kian Santang waktu harita erek nyebarkeun agama Islam. Nah, khususna di wilayah Pajajaran. Ari Prabu Kian Santang teh cenah cek carios putrana Prabu Siliwangi ti Nyi Mas Subang Larang gitu. Ari Nyi Mas Subang Larang teh ngagem agama Islam, gaduh putra 3 jenenganna teh Raden Walang Sungsang. Anu engkena di akhirna teh di katompernakeun teh jadi raja di Cirebon nyata Raden Prabu Cakrabuana. Anu kadua Nyi Mas Walang Sungsang anu pada akhirnya menikah oge anu disebat oge Mudaim teh ya. Nah cenah gitu nya literatur. Teras deui kasebat deui aya Prabu Kian Santang. Tah ieu disokokeun kana Kian Santang. Prabu Kian Santang teh cenah bade ngislapkeun Sang Prabu Siliwangi. Dugi ka diudag-udag erek diislamkeun. Aya laguna tah Kang Yayan Jatika mun teu salah mah eta teh nya. Saha eta nya nu ngalaguna teh? Tah Kasim kuring mah eta mah meureunna lamun disebut legenda nya tiasa kitu nya carita rakyat. Tidak lamun disebut mitos urang teh kedah aya meureunna naon hal-hal anu nyokok kana eta meureunna. Lamun di akhir dicarioskeun Prabu Kian Santang teh sebagai wali Allah nya anjeunna teh piraku perilakuna teh sapertos kitu bet karama wae teu aya adab. Tah sim kuring mah jadi samar ku eta teh kitu nya. Keun urang eta mah naon keun we eta mah wacana we kitu nya. Kaduana oge eta Prabu Kian Santang tepang sareng Sayyidina Ali. Upami nirik kana kurun waktu ari Sayyidina Ali jumenengna teh antawis Kangjeng Rasul teh pan 570 hiji Masehi. Rupina mah Sayyidina Ali teh nya jumenengna teh antawis abad kagenep dugi ka abad ka-7. Sedengkeun Ari Prabu Kian Santang upami numutkeun riwayat anjeunna putrana Prabu Siliwangi atuh da Prabu Siliwangi mah lahirna ge 1400 hiji. Aya selisih waktu itunya aya teu sinkron waktosna teh dugikeun ka sabaraha meureunnan waktuna teh 800 tahun. Nah, jadi kacida moal tepangna teh ari bahasan anu sanes mah misalna di tepangna di alam gaib walau alam eta mah nya eta mah da sanes wilayah simkuring atuh eta mah kedah wilayah-wilayah anu tos nya lah kelas-kelas nya intina mah sanes kelas simkuring ngai simkuring mah da sok hoyong teges teh nenget-nenget margi anu dicarioskeun teh histori atanapi sejarah tinangtos sejarah mah kedah aya kurun waktu aya dasar aya buktos gitu nya kanggo mempertanggungjawabkan secara metode gitu tah wargi sadayana nya. Sementari sakitu heula seueur pisan anu kedah diguar ku urang patali asal usul Sunda, riwayat-riwayat kerajaan-kerajaan anu aya di tetar Sunda. Nah, penting pisan eta nya supados urang tiasa nenget-nenget. Nah, kitu nya Sunda teh sapertos kumaha sih? Kapungkur teh di urang teh naon wae. Peradaban urang teh duwi ka mana kitu. Nah, ngerakeun, nah ngabanggakeun urang teh lamun tos diajar sejarah teh, sejarah Sunda teh anu timbulna teh nah reueus nah isin kitu nya. Tah teh
penting. Tah sim kuring mah nya ternyata peradaban Sunda teh kacida saena kacida ahungna Sunda teh sim kuring mah reueus pisan name upami belajar upami ngokolakeun patali sajarah Sunda seueur pisan ieu teh ieu mah etang-etang naon ngajajaran kitu nya ngajajaran jajar ieu teh kanggo bahaseun urang sadayana kapayun panjang pisan sejarah Sunda teh ribuan tahun. Sejarah Sunda teh ribuan tahun gitu, ribuan tahun. Insya Allah kapayun urang guar deui nu langkung paos hiji-hiji engke mah urang aya nu aya nagaraan aya naon namina Sumedang nya aya namina Galuh aya namina kerajaan Sunda aya namina Pajajaran tah kadang-kadang urang oge osok kasilih gitu nya di urang teh seolah-olah ngan aya Pajajaran hungkul pada seueur pisan nya aya saunggalah sanet nonton tek-tek bengek gitu nya engke urang hiji-hiji urang luar diantos komena diantos komena di dieu kitu nya kusim kuring insyaallah baris di guar komena insyaallah dibalas oge gitu nya atuh upami kanggo naon nambihan materi atanapi memperkaya konten gitu nya mangga saran mangga komen mangga kritik oge gitu tah sakitunya punten kanggo ayeuna mah hapunten bilih aya nu kabadug harigu karupak dada kasundul kalbu hapunten ampun paralun teu kumawantun sim kuring estuning urang Sunda anu lemah anu keukeuh peuteukeuh hayang diajar nyungsi kana jati diri mung sakitu pidangan waktos ayeuna hatur nuhun kasadayana wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sampurasun rahayu hatur nuhun tos nongton video Mang Ayi dugi karengse.